Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang teraskeun deui ngahanca tafsir juz amma bahasa Sunda karya Ustaz Suhendar masih di surat Al-Mutaffifin. Ayeuna insyaallah urang ngarengsekeun surat Al-Mutaffifin ngawitan di ayat 34 insyaallah urang aoskeun dugi ka ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun 'alal araiki yanzurun hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Dina poe ieu pisan jalma-jalma iman jeung sirikeun jalma-jalma kufur tina dipan-dipan maranehna narenjokeun naha geus dibales jalma-jalma kafir teh tina saniskara anu dilampahkeunana sabada ngajentrekeun sikap jeung langkung lampah jalma-jalma anu daroraka ka jalma-jalma anu ariman. Maka aya saterusna ngajelaskeun wawales Allah ka jalma anu daroraka. Fal yauma dina poe ieu pisan allazina amanu jalma-jalma anu ariman minal kuffari ka jalma-jalma kafir yadhakuna nyengsirikeun saperti maranehna nyengsirikeun ka anu ariman waktu di alam dunia ala arraiki tina luhureun dipan-dipan yang durun maranehna nalingakeun jalma-jalma kafir disiksa hal suwiba naha geus dibales al kufaru jalma-jalma kafir maka nu yaf'aluna tina saniskara anu geus dipilampahna. Al-Qur'an ngarekam dina Quran surat Hud ayat 85 lalakon umat Nabi Syuaib nu hancurkeun ku Allah lantaran terang-terangan curang dina nimbang ngukur jeung naker serta geus teu malire panggeuing ti Nabi Syuaib. Kajahatan dina widang sosial ekonomi seperti curang dina nimbang, curang dina naker, curang dina ngukur zalim jalma, nyogok jeung kajahatan sejenna bisa ngabuah musibah lahir atawa batin. Kauntungan tina hasil ngazolim moal ketenangan hirup leungit serta hirup aya dina kabingungan sarta di akhirat geus jelas bakal menang panyiksa nu leuwih rongkah. Sabalikna hirup jujur bakal ngabuah barokah sok sanajan jumlah nominal gaji anu katarima ngan saeutik tapi insyaallah hirup bakal sugema. Jalma nu loba pakaya can tangtu bisa ngaraksakeun nikmat kekayaan. Jalma nu imahna gedong sigrong hade dangong atawa sare di hotel berbintang can tangtu bisa nikmat sare lantaran nikmat sare nikmat dahar jeung nikmat sejen angin Allah anu maparina. Rumah sakit jeung obat bisa dibeli ku duit tapi cager jeung sehat moal bisa dibeli da eta mah kawenangan Allah nu maparina. Ayat-ayat di luhur jadi pepeling pikeun jalma anu boga karep hayang hirup bagja di dunia jeung di akhirat jaga. Sakitu wae urang ngarengsekeun surat Al-Mutaffifin tafsir juz amma karya Ustaz Suhendar. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.